Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pembelajaran basa Sunda. Materi nu bade ku Ibu didugikeun ayeuna nyaeta ngeunaan teks biantara. Naon anu disebat biantara teh? Biantara atawa disebat oge pidato nyaeta nyarita di hareupeun balarea kalawan eusinal luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Biantara oge kudu luyu jeung kapentingan acara nu ngahadiran kalungguhan nu biantarana sorangan jeung ngagunakeun basa nu lemes atawa halus. Lajeng kana jenis-jenis biantara. Anu kahiji aya nu disebat biantara resmi. Contona seueur nya, tapi ku Ibu mung dituliskeun sababaraha hiji bae. Aya acara dina sidang, dina rapat, upacara Agustusan, jeung rea-rea deui. Aya oge biantara anu henteu resmi. Contohna seueur pisan nya. Salah sahijina nyaeta aya acara ulang tahun, riungan lembur, sareng acara hiburan. Metode atawa teknik biantara. Anu kahiji metode nalar atawa metode ngapalkeun atawa menghafal. Nyaeta biantara anu ditalar sakumaha teks nu geus disusun samemehna. Anu kadua metode maca naskah. Nyaeta biantara anu ngagunakeun teks. Anu katilu metode catetan inti disebat oge ekstemporan. Nyaeta biantara kalawan mawa catetan hal-hal nu penting nu rek ditepikeun. Anu kaopat metode langsung disebat oge impromptu. Nyaeta biantara langsung tanpa nyiapkeun teks atawa naskah. Struktur teks biantara aya 3 bagian. Anu kahiji aya bubuka, anu kadua eusi, anu katilu panutup. Nah di dieu aya salah sahiji contoh biantara atawa pidato resmi. Anu judulna Mieling Hari Pahlawan. Mangga diregepkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasehatan ka urang sadayana tiasa ngempel dina acara Mieling Hari Pahlawan. Langkung ti payun simkuring ngahaturkeun sewu nuhun ka Ibu Kapala Sakola anu parantos ngiring ngajejer sareng masihan bantosan kana ieu acara. Teu hilap ka Bapak atanapi Ibu guru sadayana anu kusimkuring dipika hormat sareng sadayana siswa-siswi anu aya dina ieu riungan. Hadirin anu dipihormat kusimkuring, alhamdulillah acara Mieling Hari Pahlawan parantos lumangsung kalawan lancar. Dina eta acara teh aya rupi-rupi kagiatan anu dilombakeun. Sapertos lomba balap karung, lomba biantara,
lomba maca puisi, sareng lomba ngadamel tumpeng. Patali sareng eta kasadayana pamilon utusan kelas, boh anu pinunjul sareng anu henteu simkuring ngadugikeun wilujeng. Mugia ku ngiringna saderek kana kagiatan eta janten motivasi pikeun ningkatkeun apresiasi urang sadayana kana jasa-jasa para pahlawan. Hadirin anu ku simkuring dipihormat, panginten biantara pamapag ti simkuring dicekapkeun sakieu bae. Sakali deui wilujeng ka para juara, hatur nuhun ka para panitia. Hapunten bilih aya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta teh contoh biantara anu resmi. Materi ngeunaan teks biantara ku ibu dicakapkeun sakitu bae. Insyaallah patepang deui dina materi-materi anu salejengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.